tobat kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kudeuna aya kan jelema tah wa karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian nya datang ka imah seserian aman cek jelema naon beureun emang Allah teu neuleukeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun Edi Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang kosok bener wa taqdilana bi ajami aman natlubuhu minal hajat وترفعنا بها عندك على درجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجب استتابة المرتد والمرتدة lan wajib apa amri tobat watajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobat ing wong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi qaulin lan ing dalam qaul sawiji lan ikut tetep ing dalam qaul sawiji utawi lafaz tustahabbu dan sunahakeun ya istitabatul murtadi wal murtada kal kafi wa hiya fil halilan utawi istitabatul murtadi wal murtada ikut tetep ing dalem pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalem qaul sawiji salasata ayamin ayyumal dan serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna maka lamun netepi ya karena murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karena murtad lan murtadah wa in aslama lan lamun manji islam yakulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya Islam wa turika lan den tinggal yakulun wa qila lan den ucapaken apa lafaz la yuqbalu islamu ora den terima apa islamu islam kulun ini irtada ila kufrin khafiyin lamun murtad yakulun maring kufur kang bangsa samar kazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik
wabatin yatin lan kang bangsa batin wa waladul murtadin naqada qabla au ba'da lan utawi anake wong kang murtadi ku lamun narima kabundal dalam sadurunge ridah au ba'da atawa ing dalam sauzana ridah wa ahadu abawaihi muslimun ala utawi salah sawijine bapak biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita geus cukup. Stekur di surah-surah. Nyana mah geus ngarti nu pernah mondok. Sanajan teu ngarti pari pura-pura ngarti. Asa ngarti bae. Murtadan yaltawa kang murtad karon rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab. Okona mamualaya pangrugi-rugina jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang mah urang, rugi 1 miliar puyeng 2 miliar leuwih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majlis lolobana mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Ji umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok sinaon. Tu lain ieu sia goblok. Murtadana ta murtadana fa muslimun maka iku engkang muslim mantak mondokeun anakna pasantrenkeun geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantrenkeun abe di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah barang bapana di neraka anak naneangan bapa baing ka mana baing ka mana. Oh barang kapanggih teh orang keur di talian. Abah dek mana? Abah mah ka neraka. Dih. Yang kunaon bah? Abah mah salat tepati kurang magrib doang pan abah mah salatna. Kaburu nonton TV bae. Geula bah. Apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad teh pandang ngabiayaan abah. Kajian abah bae ka sorga kula mah ka neraka geus. Ojol bah. Abah ka sorga kula ka neraka. Ai bisa mah tuh. Cak abahna hayang berujuk neraka ka sorga mah. Tuh kan ngeunah diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakieu teh ngabiayaan abah. Ngaju neuleuh abah abdi dirante di ka nerakakeun kajian Gusti abdi teu tega neuleuh abah abdi di ka nerakakeun geus abdi bae jadi tumbal ka neraka anakna abah kula mah ka sorgakeun bae ridho abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi bo malaikat cek Gusti teu budak barahan amat cenah datang karela bapakna di ka sorgakeun nyana di ka nerakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tu komo aing malaikat geus ka sorgakeun bae kabeh ngan anu bapana mah dilawang bae cek eta cak bapana kajeun dilawang ge asa ulah ka neraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawang bae bejakeun dilawang geus bae dilawang nyalindung mah dilawang anakna ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti bu aya abdi ngeuneunahan di sorga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajen abdi nu nyalindung bapak abdi ka jero sorgakeun cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulah di kajerokeun mah di pelataranna bae cak bapak naik cukup di pelataran ge cukup caknya teh jaing salat ge carang baheula tuh kan gini geus ulah rugi kabeh urang ayeuna teu masantren anak masantrenkeun abeh bisa maca kitab
kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati. Oh, hidup-hidupan kenyana jeung bupati. Pilkada, pilgub kapake aja bisa maca kitab. Kana raka kabehan. Tapi kaulin lani ku tetep ing dalam kaos jeung murtadun iku murtad. Tapi kaulin laning dalam gaul suji maka kafirun asliun iku kafir kang bangsa asal. Nah, ieu mangalanjutkeun masalah di negara. Lamun aya jelema murtad panggil adili. Ya murtad panggil integrasi maksudnya titah tobat jalan dari Indonesia kos kieu mah saha anu deuk nitah tobat janyana nage nu nitah tobat na kos kitu. Di orang mah murtad sabodoh, kafir sabodoh di orang mah sebab bentuk negarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi negarana negara demokrasi. Betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae. Betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya urang mah rakyat mun ditanya gabari maneh fulan hirup di mana di negara mana abdi di Indonesia presiden nasa Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Quran apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu ndek ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu masantren henteu. Cak malaikat kanarakakeun teh mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain kitu Gusti abdi mah teu ngarti. Ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nu neuk ditanya abdi mah jaku kumaha ge sapira rakyat ngan di benak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahanya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah taku sakitu ge salamet urang selamat tinggal RT gak dipanggil RW dipanggil lurah camat maksudnya ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim terserahnya nang terserahnya di urusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah karim urusan murtad urusan itu salat, urusan nu mabok, urusan anu zina, urusan nu maling nu korupsi, urusan tanu negaku negara kos kadar itu aman negara. Lamun eta dilaksanakeun Al-Qur'an geus ngajelaskeun walil qisasi hayatu ya ulil di Indonesia mah boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor durut pas
lampu merah dikukun nyana culek-cilek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu karena setiap lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-cilek sasaha bot ternyata polisi trik polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kok udah jual beli bae polisi poho meureun deui nya ngajakeun BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP je atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetep ditanyakeun gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu nggak tahu Pak lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi tahu Pak belum dijelas lagi jadi lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti hah kenapa saya nggak lihat bapak Pak ada belum ada dukun situ karena jadinya nate sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bes kos gitu bae terus aya ketua api-api nyana pinuh dengan tata krama nu adil baik bahaya aya pemimpin datang kadinya lalakonna dirapi-rapi pemimpin geus datang presiden ke pasar Kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden presiden ke pasar Kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu teh Masya Allah karim teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kadeulean ieu ku sasaha Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek teh salat boga perasaan teh dideleukeun kan ku Allah ketika jelema teh daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus ketika nyana manggih jahe bonceng deres lain ki haji ki haji na ge rada pangkat ustaz tetap dibonceng bae cek nyana hok ge mubazir ye eta kan rasa teu dideleukeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang deuk dipikeun supaya urang boga perasaan dideleukeun ku Gusti Allah nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideleukeun bae ku Gusti Allah
lamun bener-bener asa didelekeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan moal wani sebab didelekeun ku Allah izin tolol amat dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun emang aing teu neulekeun ka sia pantogeun sia ku aing tah eta teu asa jadi teu asa didelekeun ku Gusti Allah masyaallah nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa didelekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kuncina naon ieu tobat geura-ge ka Gusti Allah lamun ieu nita tobat ka jelema murtad lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah maca istighfarna sapoe teh kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu tapi tetep teu istighfar kunaon eta urang teh teu boga perasaan salah padahal didelekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan teu asa didelekeun ku Gusti Allah nah jang supaya asa didelekeun ku Gusti Allah tobat geura-ge tobat teh kumaha tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sepatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot kunaon aya kan jelema tah wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah lah cek kana seserian kana datang ka imah seserian aman cek kana mah naon beureun emang Allah teu neulekeun bos teu neuleuh security teu neuleuh tapi Allah meneuleukeun edi sia digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleuh ka sia tobatan urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika kurang pernah diusapan pepentil susuna sia mah seserian emang kosok badan takan eta kan can ditika nah eta ge sarua bae tobatan ka Gusti Allah ayo geura-ge nu timimiti balik datang ka ayeuna tobatan waduh baheula teh pernah nonton orkes neuleuh biduan mata sagala pake neuleuh goyang beuh inul teh jeung ceuli pake ngadengekeun musik tobatan masyaallah baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama beuh so Oma Irama ngadengekeun dangdut haram teh tobatan kuari mah omana ge boga partai idaman ieu partai Islam Indonesia idaman pokokna mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke partai Oma Iraha partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam kafir sebab engke mah sekaligus presiden sapaket jeung partai Oma Irama geus pohara jasa nya nama Himmatul Aliyah pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa kuari geus jadi kiai kuari jadi non politisi pohara Oma Irama tah kieu bakal aya Oma Irama sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang ka sih balal jeung teu nemu wallahu alam bisa pakai ka sorga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres ulah robah guys masyaallah
urang tobat lah nu geus tobatan nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun kitu bae geus tobat mah geus kitu urang baheula pernah maling tobatan cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya aya keneh jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami lamun kabeneran kuari urang keur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus urang keur ngobrol jeung awewe misalnya ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos ke ieu langsung bae astagfirullahalazim cek awena kunaon ka bisa istighfar kitu horenganna neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek awena poe haramat aing mah bobogoh jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awe teh tobat eureun masyaallah lamun urang rencana isuk dek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem geus kudu ngaragap diri kudu loba ka kuburan lain ka puncak lain ka Bali lain ka Singapura geus kolot mah kudu loba ka kuburan urang kieu bae di kuburan tenang tuh oh ieu kuburan mang anu ieu sugih japae nyana komo aing mah susah modar meureun aing mah kudu kitu teh itibar si ieu pae padahal mah kasep jana jelemana ieu pae keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja pararae horenganna ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh pae nes hebat ieu ja pae horenganna si ieu pengusaha gede ja pae horenganna. Nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo geura belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong cak Allah kunaon minta ka aing atuh sia takos gitu orang datang ke kuburan teh itibar jadikeun itibar geus kolot bakos kitu tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngan teu ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar
dah namun masih kena tidakkeun cerik urang didinya nyenget lilin ya sene dunia disebut nage kembang api manukos kieu majasana astina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ieu bae heulanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba beuleum panas belum panas komo di neraka sia komo di neraka sia sini kok sia bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia hah ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun. Kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah. Urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi, urang datang ka ceurik. Padahal di polisi mah paling ge urang diinterogasi, kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik. Atut teh sakitu sugina menyeng. Wawan menyeng. Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke kaditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya na ieu mah urang rek dibaleum mah nya teh cerik rek dibaleum tah ieu tidak cerik awak urang teh pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop aya dosa mah teu dicencerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cek salakina nyaritakeun naon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh koroncong mah bude Kak koroncong mah bude bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangeun teh aya geun lamun ku urang teh ditembalan manyun bae Pan manyun bae tah jeung bebe jajana Kak balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna Kak itu kakak gelen teh hayang membelikan ngan kan ieu kan can boga duit sapoe bae cerik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teu kabeuli emas cerik teu kabeuli selop cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang. Ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh deuk mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tah bakal cecerikan heula urang tengah peuting majikan ngadengekeun ka aji cerik naon ka ieu terus be dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik 3 peting cerik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya nya Kak eta si penting jam 3 sok cerik nang ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae cerik naon sih malang stau rahasia lain gitu Kak maksudnya besi ditolak cinta doang Kak si masuk kitu bae aing tobat ka pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak geus bisa emang cerik aing ka karakter cerikan doang cerik asli mah can bisa hese jasa penting mah aing teh daek cerik geus 3 penting teh daek cerik coba nangan bawang aing teh cerikan supaya cerik beneran aing ieu cerikan ayo
urang mai di nu loba jelema cerik aya di kamar tilok cerik teh kiai tolol dan geus kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok cerik bala tilok ado-ado aca eta ria teh kos kitu geus si mah sorangan mah di kamar urang cerik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunnan sia dibeulem digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad mah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip ajunanya kasih Rubaiah teh ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gurucut udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh indah neuleuh kasep neuleuh geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleu kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara-suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh tita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama Gusti ieu ceuli teh pake ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti pake ngadengekeun gibah omongan-omongan adu domba jeung sajabana eta teh kapan dilarang ku Gusti lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi anu adu domba ditampung di ceuli abdi ieu teh meureunan jadi dosa Gusti lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunan cukup jang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge astagfirullahalazim Gusti hampura dosa ceuli abdi sok mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang
Ya Allah ya Rabbi sungut lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi kita lobakeun maca Quran maca sholawat zikir jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana jeung aya ilmuna di abdi na ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna kadang-kadang ngomongkeun gatur kadang-kadang dana Gusti lamun ieu dosa lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti lisan abdi astagfirullahalazim sok tobatan kan encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah kau mau datang ka ceurik ya Allah ya Rabbi ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim pake nyekel kitab makanya kalau dihalalkan ku Gusti tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge masyaallah. Nah ieu beteng tobatan Gusti ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti be satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunana laturido ka abdi tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal kaya ning hasil korupsi hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram tina zati ada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti nu anu diharamkeun ku Gusti misalna daging babi nu haram daging anjing anu haram daging kuya anu haram daging orai dan lain sebagainya adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul atawa duit pake meulina Gusti ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener tobatan ku urang beteng datang kaduh asana meureun lamun henteu ditobatan lamun henteu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka sok geura tobatan dumbul kubur suku kabeh tobat masyaallah eta kakarak tobat fil Islam eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus tapi barang dibelah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai ieu awak abdi teh aya batinna di jero batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit di antara penyakit teh ria hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa sagala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasaan aya di abdi batur teh rarasaan aya di handap neuli jelema teh rarasaan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul maribi nafsi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh penyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti
padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teh ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bege jang ngojai di neraka ji atuh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya mah meureun teh teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa nu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ka aing mah sakaligus jadi masuki mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cek Kangjeng Nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beuteung salamet dubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret dan salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobat naik sepeda ke belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tera bisa urang mah teu baheula ngolong heula can pabelit pak jeung urang di suku urang ngaguling deh antak jelema baheula mah sukuna nu mulus cedaan kabeh sebab naon hatuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngeja heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge jauh masalah boh naik motor geus kukumaha ge tewot geus jauh masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai naik sepeda belajar geus belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di mushola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengawe astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah istighfar eta ahli ngaranna
geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullah nikmat istighfar teh geus nikmat kasih mas astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah. Lantaran manehanana mimitina belajar ngalegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boboga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkan ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kos kitu ceri unggal peuting ceri aya di lembur ge nu kieu bae ceri ditanya ku pamajikan ka kunaon ceri we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceri teh lain jeung ceri kan dosa kan tuh
warima dibere ku Gusti Allah ditajalikan nu tobat teh lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing eta bokos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun tek lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya anak tapi ku ahli wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah mah kanyawan nu mantak wali Allah mah sajelema ngalirik ahli tobat kanyawan sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah